Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dongeng deui mitra-mitra pemirtub direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-31. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun ieu dongeng si ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, boh bilih ieu mah boh bilih bade ngersakeun masihan atanapi ngintun donasi kanggo naskah dongeng, khususna kanggo dongeng-dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mangga tiasa dikintun wae ka nomor rekening anu disimpen ku Mang Guru dina deskripsi ieu video. Atanapi tiasa ngahubungi ka nomor WA Mang Guru anu disimpen dina deskripsi ieu video. Hatur nuhun sate acana. Sok keparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, lain si Bangkor wungkul anu kituna teh dalah si liuk mah leuwih-leuwih marah maina. Dikumahakeun carana ieu teh nya? Teuing ari carana mah kaula oge teu nyaho Den. Paroman si Bangkor dak dubadakan alum deui. Teu jauh beda jeung paroman si liuk. Pikeun sajongjongan mah jang ajingan saukur hulang-hulang. Si liuk jeung si Bangkor oge ngabaretem teu nyawara. Geus kitu mah reup jang aji meureumkeun panonna. Kang Kalong anu tetela pusaka Prabu Silokawicakra dikeupel ku dua leungeunna. Buri nyai gebur! Dak dubadakan eta Kang Kalong ngaluarkeun cahaya bodas anu pohara ngempurna nepi ka matak silopikeun sakur-sakur anu nempona. Pas antukna mah eta Kang Kalong siga bihari deui. Cahaya anu ngempurna ilang teuing ka mana nya jang aji bukakeun panonna. Red kasih liuk dibarengan ku unggut-unggutan. Jorelat celeng celek. Jang aji ngagajeleng kana sirah si liuk. Si liuk jeung si Bangkor mangan saukur kurang kerung. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggeus aya dina sirah si liuk mah gancang bae jang aji ngagantungkeun Kang Kalung kana tanduk si liuk anu katuhu. Gebur. Dak dubadakan eta Kang Kalung ngagebur deui sarta muter kalayan pohara tarikna dina tanduk si liuk. Sirah si liuk nepi ka ngageter pohara tarikna. Tahan liuk, ceuk jang aji ngingetan. Si liuk nepi ka ti papareket nahan getaran anu dibalukarakeun ku muterna Kang Kalung dina tanduk katuhuna. Buri nyai gebur! Dina tungtung tanduk si liuk dak dubadakan kaluar cahaya hejo anu dibuleun ku cahaya bodas anu ngempur tina Kang Kalung. Belesat! Kang Kalung jang aji anu ngabuleun cahaya hejo anu kaluar tina tanduk si liuk ngabalesat sarta muter di awang-awang. Sirah si liuk oge dadak sakala eureun ngageterna sanggeusna aya cahaya hejo anu kaluar tina tanduk nama. Boh jang aji si liuk pon kitu deui si Bangkor nepi ka careleumeut mangsa nyaksian eta kajadian teh. Pas pluk pluk sanggeus eureun muterna mah cahaya Kang Kalung jeung cahaya anu hejo langsung parareum sarta anu saterusna mah plak pluk kana lemah. Bangkor, kaula hirup kene. Nuhun pisan Raden, nuhun. Si liuk nepi ka ngaguk-guk dibarengan ku cimata anu plak-pluk. Nuhun pisan Den, nuhun pisan. Si Bangkor oge jadi milu nunuhunan. Nya, tapi tong mewek kitu ngewa. Kadiekeun tah Kang Kalung kaulana. Ceuk jang aji mah siga anu api lain. Mangsa dua naga keur pating kadaprek sarta dicerik-cerik mangsa nunuhunan kadirina teh.
kalayan masih kene dina kaayaan plak-pluk Cimata, gancang bae si Bangkor ngarongkong Kang Kalung jeung cahaya hejo anu kiwari geus robah wujud jadi inten anu kira-kira sagede tungtung jempol kolot ukuranana. Sok eta Kang Kalung jeung inten kelir hejo dipasrahkeun ka Jang Aji. Kadiekeun eta inten mah Den, urang duruk sina musnah, ceuk si Liuk Ranggah. Ulah can waktuna. Rek ngadagoan naon deui Den, ceuk si Bangkor rada kerung. Hehe, lah enjung we gerak kikieuan deui aranjeun mah. Tembal Jang Aji kituna teh dibarengan ku Suraseuri bari ngadu-ngadu dua tungtung leungeunna anu dicomotkeun. Si Bangkor oge jadi ngagak-gak deui ayeuna mah. Ari si Liuk mah ngan saukur nyerengeh ret ka si Bangkor anu direretna mah ngan saukur nemalan ku ungeuk. Salepung surubu. Geus kitu mah tekung si amitan-amitan acan langsung bae tadua naga pating selepung ka awang-awang ninggalkeun Jang Aji anu bati gogodeg bari surungah serengeh marah mai pisan. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru pada maksa pikeun ngeusian rohangan pribadi tayohna mah samulangna nepungan dua naga teh. Jang Aji teu muru ka pangreurehan Jang Ukun ari ayeuna mah, tapi asup ka hiji rohangan anu hade sarta lalega ditingali tina pakakasna oge pohara lengkepna. Teu langsung muru ka pangkeng, Jang Aji mah malah geek dina kursi ngadon ngajajentul semu hulang-hulang siga keur aya anu dipikiran. Tapi teu lila kituna teh sabab kaburu kadenge aya sora lengkah suku anu beuki lila beuki ngadeuketan sarta antukna mah disusul ku sora anu keketrok kana panto dibarengan ku uluk salam. Gancang bae Jang Aji cengkat sarta anu saterusna mah ngojengkang rek mangmukakeun panto tekung si tatanya heula saha-sahana anu cikeneh uluk salam teh. Tayohna mah tina sorana oge Jang Aji mah geus apaleun pisan. Acan kulem ki, tanya Jang Aji sanggeusna mukakeun panto ka saurang aki-aki anu keur ngajanteng deukeut lawang anu tetela geuning Ki Cakra. Teu aya pitunjuheun pisan Jen, punten awagel henteu ieu teh, ceuk Ki Cakra beuki ajrih bae ka tempona teh. Henteu Ki, kaleresan abdi oge sasahreup saparantosna digolerkeun mah, mangga atuh kalebet. Ki Cakra ngan saukur unggeuk sarta anu saterusna mah gancang bae nuturkeun Jang Aji geek duanana pahareup-hareup dina kursi. Nya leres perkawis batu nyunggal anu bade nyerang ka Darmapatih teh Jen. Kalayan tekung si basa-basi heula langsung bae Ki Cakra nepikeun kapanasaranana. Saur abdi oge bilih teu percanten mah kirim utusan bae kanggo nalung ti ka Batu Nunggal Ki. Sanyes percanten Jen, mung asa hemang we teu nyaon mareginya pangnya pihak Batu Nunggal bet janten nyerang Darmapatih teh. Ari perkawis utusan kanggo nalung ti ka Batu Nunggal mah Prabu Ungkara oge parantos ngutus Bah Goncrang sareng Ki Pati. Ngutus Bah Goncrang? Hawatos atuh Ki, tatu dina dadana oge teu acan damang kalayan sampurna. Kapalainya eta mah Jen, ja kawitnya mah Prabu Ungkara mah mau ngutus Ki Patih wungkul. Bah Goncrangnya we eta mah padahal teh hoyong saengalna babakti ka Trisula emas. Maragi Bah Goncrang sareng istrina teh ngaraos kahutangan nyawa ku Raden anu aya di pihak ieu karajaan. Jang Aji mah ngan saukur unggut-unggutan mangsa ngadenge katarangan ti Ki Cakra anu samodel kitu teh. Jupi pihak Batu Nunggal nyaon mareginya jugi ka bade nyerang ka Darmapatih teh Jen, ceuk Ki Cakra ngalungkeun deui pananya anu sarua anu samemehna can menang jawaban tinu keur diajak nyarita ku dirina. Sanggeus ngarenghap rada jero ngandarak-dak we Jang Aji nyaritakeun itu ieuna. Ki Cakra mah nepi ka gogodeg kalayan teuteup jeung paromana anu kabeku kareueus tur pohara katajina. Mangsa Jang Aji cacarita
yen dirina geus ngabejakeun perkara anu sabenerna ngeunaan siasat licikna Darmapati anu rek ngamangpaatkeun batu nunggal pikeun ngagempur trisula emas sarta sakaligus ngabejakeun perkara kasarakahan Raja Anyar Darmapati anu nepi ka tega numpes raja-raja anu samemehna. Saya pisan Raden, ceuk Ki Cakra sarengsena Jang Aji cacarita. Supados teu ripuh teuing we ka urangna Ki. Sajabi ti eta pan urang oge janten langkung laluasa dina enggoning ngantosan heula ngahijina pasukan ti kerajaan-kerajaan alit. Jelas pisan Jen, nyanging rupinya kanggo kapayunnya oge pihak urang teh kedah langkung ati-ati margi dinya hasil peperangan antawis batu nunggal sareng Darmapati teh sing saha bae anu unggul tangtosna oge janten ngawasa jua kerajaan ageng anu haratosna sareng senya perang teh kekuatan batu nunggal sareng Darmapati bakal ngahiji dipingpin ku raja anu unggul dinya peperangan. Tos pasti perkawis eta mah Ki. Nanging dina mangsa Darmapati sareng batu nunggal parantos ngahiji 7 kerajaan alit oge parantos leres-leres ngahiji dina kapamingpinan trisula emas rupina janten saimbang we ari tina jumlah prajurit mah. Perkawis prajurit di golongan manusia mah memang saimbang Jen, nyanging ari jumlah prajurit di golongan jinnya mah tetep aya disahandapeun pihak urang teh. Dati kerajaan-kerajaan alit mah teu aya anu kagungan pasukan jin. Teu kedah salempang perkawis eta mah Ki. Ku abdi oge parantos diemutan kalayan dibeuweung diutahkeun heula. Komo ayeuna mah di pihak urang teh aya 2 naga sareng Nyimas Pandani. Nyimas Pandani, kumaha maksudna ieu teh Jen? Ceuk Ki Cakra nepi ka kurang kerung teu langsung nembalan. Jang Aji mah malah ngusiwel ngaluarkeun inten kelir hejo tina jaraweun bajuna sok ditunda dina meja. Ari Ki Cakra mah ngan saukur kurang kerung deui bae alatan teu ngarti kana maksud Jang Aji. Eta inten teh kekuatan Nyimas Pandani anu disimpen dina naga teh Ki, ceuk Jang Aji pohara pisan dariana. Janten eta naga teh tos tiasa dibebaskeun kalayan salamet Jen. Alhamdulillah Ki. Masya Allah, kumaha caranya Jen? Ku iya Ki, ceuk Jang Aji nembongkeun kang kalung anu keur dipakena. Gusti, ceuk Ki Cakra beuki molohok deui bae. Tah ayeuna mah eta enten cepeng ku Aki kanggo ngamangpaatkeun Nyimas Pandani. Ngamangpaatkeun kumaha maksud ajen teh? Ceuk Ki Cakra mah malah kurang kerung deui bae. Aki mah abong tos sepuh. Pan eta teh kakuatanana Nyimas Pandani. Saupami eta inten diacungkeun, mangka Nyimas Pandani oge baris ancur Ki. Mohon. Ngartos ayeuna mah Jen, ngartos. Ceuk Ki Cakra nyerengeh unggut-unggutan dibarengan ku nepakan tarangna sorangan. Jang Aji mah ngan saukur sura-seuri nempo pamolah guruna anu samodel kitu teh. Janten, nyepeng ieu incen teh bade dipercantenkeun ka Aki wae Jen. Mohon Ki, abdi mah percanten pisan ka Aki. Kantun milarian Nyimas Pandani nawe ayeuna mah kanggo dimangpaatkeun enggoning ngabantos ka pihak urang. Siap Jen, siap. Ayeuna keneh Aki bade miang Jen. Atuh irah dewe Ki, da ayeuna mah tos wengi pisan. Hoyong saenggalna Jen. Tapi nyambut nyaganya Jen. Tos cikapungkur Aki mah hoyong tumpak nyaga teh. Ceuk Ki Cakra rada surungah serenge. Pan aya 2 Ki, manggawe naga anu kawitna ti Nyimas Pandani mah anggo ku Aki. Wah, asik atuh Jen. Teu nyanging kumaha nyalukannya nya da Aki mah cecerang. Sambil baik ku ieu oge nuju niupna bari sebat namina dina lebat manah bangkor. Ceuk Jang Aji ngasongkeun hatong tulangna. Nami nyaga anu Raden teh si bangkor. Nyanging pan ari Aki mah baje nganggo nyaganya oge anu tilas Nyimas Pandani teh atuh Jen.
Ayeuna mah tos kikieuan si Bangkor sareng si Liukna oge ki. Janten bakal duanana kasambat ku nyalukan si Bangkor na wungkul oge. Tembal Jang Aji kituna teh bari surungah sarenge ngadu-ngadu tungtung ramona anu dicomotkeun. Beuh, jasarna gak teu uyahan ah, ceuk Ki Cakra gogodeg bari nyerengeh. Jang Aji oge jadi pipiluun nyerengeh deui. Ari Ki Cakra sanggeus ngabebaskeun Hatong jeung Inten mah kebat bae amitan sarta sumugura giru ningalkeun eta rohangan siga anu geus teu sabar hayang geura ngasaan tumpak naga. Jorelat, jeleng 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 jeleng. Sanggeusna kaluar ti rohangan Jang Aji mah kebat bae Ki Cakra jojorelatan muruk ka alun-alun teu ngaliwatan gapura siga anu embung katohyan ku para prajurit anu keur jaraga. Sanapina ka alun-alun sakedapan mah Ki Cakra ngan saukur unggut-unggutan netep Hatong tulang wanda nanagaan anu keur dikekeuweukna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan dimimitian ku bismillah antuk nama Ki Cakra niup eta Hatong nepi ka ngaluarkeun sora anu pohara ngacelengengna anu tangtuna oge bari dibarengan ku nyamat si Bangkor dina jaraweun hatena. Simpe sanggeus Ki Cakra eureun niup eta Hatong nama ngan ukur kadenge sora jangkrik jeung cihcir anu teu eureun disarada. Sanggeus lumayan lila antuk nama kadenge garangna sora naga di awang-awang. Ki Cakra surungah sarenge bari tatanggahan. Seot, surubuk, celek. Dua naga meh barang nyirorot sarta anu saterus nama kalayan siga anu pohara hampangeunana napakeun sukuna kana lemah persis pisan dihareupeun Ki Cakra. Pikeun sakedapan mah si Liuk jeung si Bangkor ngan saukur silih leret bari kurang kerung. Naha bat aki-aki peot geuning ieu mah anu nyalukan teh, ceuk si Liuk kurang kerung netep ka si Bangkor. Sing sopan bebel, kieu-kieu oge kaula teh patih satiyana Prabu Silokawi Cakra. Ceuk Ki Cakra langsung nyentak bari nepakan dada. Terus rek naon pangna nyalukan kaula jeung naha eta Hatong bet aya dina cekelan anjeun. Tetep si Bangkor pohara seukeutna. Manyeh anjeun kaula ka Darmapati, ceuk Ki Cakra nunjuk ka si Liuk. Rek nanahaon ka Darmapati, barina oge rek guruna rek bapana atawa karuhuna Raden Aji, kaula mah teu hayang nurut ari eueuh parentah langsung ti Raden Aji mah. Tembal si Liuk pohara tandesna. Dasarnya gak mancangul, kapan ieu oge kaula teh menyang parentah ti Raden Aji. Mung pokona mah embung lamun taya parentah langsung ti Raden Aji mah. Dina kaayaan kitu ujug-ujug jerelat, jeleng jeleng jeleng. Aya jirim anu jojorelatan kata patempatan sarta anu saterusna mah ngajaga digigireun Ki Cakra. Tetela geuning anu datang teh tayalian ti Jang Aji. Raden, naha bener ieu aki-aki teh meunang parentah ti Raden, ceuk si Bangkor netep ka Jang Aji.
Nya, tapi maraneh tong calutak. Ieu teh Ki Cakra guru kaula. Anjeun duaan tong mungpang kana parentah anjeunna. Tembal Jang Aji pohara tandesna. Oh, hampura atuh Raden. Heug ari geus aya parentah langsung ti Raden Aji mah. Kaula oge rek turut tumut. Ari kitu, aya maksud naon ka Darmapatih teh? Cek si Liuk kituna teh bari rutret ka Jang Aji jeung ka Ki Cakra. Ret Jang Aji ka Ki Cakra anu direret nama ngan saukur unggek sarta anu saterus nama ngan dadak-dek bae nyaritakeun pamaksudanana. Ade eta siasat teh Den. Bener, halus pisan Den. Si Liuk jeung si Bangkor langsung sapuk bae kana siasat Jang Aji anu dicaritakeun ku Ki Cakra teh. Nya Liuk, jeung ayeuna mah anteur Ki Cakra ka Darmapati. Siap Raden. Cek si Liuk kaget nyanggupan. Kaula oge hayang milu Raden. Cek si Bangkor nyelengkeung. Nyajung kop teh teuing. Si Liuk jeung si Bangkor silih leret siga anu bungaheun pisan sanggeusna diidinan ku Jang Aji teh. Hayu Ki Cakra. Cek si Liuk siga anu geus teu sabar. Cileng. Teu kungsi ngadaguan diajak 2 kali. Langsung bae Ki Cakra ngagajleng kana punduk si Liuk anu geus depa. Ha! Ha! Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sanggeusna amitan ka Jang Aji mah gancang bae si Liuk jeung si Bangkor pating selepung ninggalkeun eta patempatan. Ari Jang Aji pikeun sababaraha dilana mah ngan saukur ngajangjeun netep 2 naga, tapi kangelesna dileg-leg poekna kaayaan peuting dina mangsa harita. Sanggeusna 2 naga teu katempo mah kebat bae Jang Aji ngalengkahkeun sukuna muru kawangunan karaton, tapi karek mah meunang sababaraha lengkah reg Jang Aji ngarandeg deui sabab di awang-awang lapat-lapat katempo aya nu pating surewuk sarta beuki lila beuki ngadeuketan. Beuki deukeut antuk nama sidik geuning anu pating surewuk teh tayalian ti 2 ekek anu ditumpakan ku Ki Patih jeung ku Bah Goncrang. Seot. 2 ekek meh paheula-heula turun ke alun-alun persis pisan di hareupeun Jang Aji. Saturunna tina tonggong ekek teh kebat bae Ki Patih jeung Bah Goncrang nyalampeurkeun ka Jang Aji. Ari 2 ekek mah langsung lusles teuing ka mana. Tuju naon Den? Teu acan kulem? Tanya Ki Patih pohara ajerihna. Resep ninggal bentang we, mani endah. Dupi Ki Patih sareng apa parantos di mana? Tembal Jang Aji api-api teu nyaho. Apa sareng Ki Patih teh parantos nyalung cikayaan ji batu nyungal Den? Cek Bah Goncrang miheulaan nembalan. Oh, kumaha hasilna? Cek Jang Aji rutret ka Ki Patih jeung ka Bah Goncrang. Leres pisan Den. Batu nunggal teh bade nyerang ka Darmapati. Miangna enjing pas subuh, ribuan prajuritna oge parantos sayaga di alun-alun karaton. Rupina mah ngerahkeun kakuatan sapinuhna da jumlah prajuritna oge pohara seueurna Den. Tembal Ki Patih siga nu embung kapiheulaan ku Bah Goncrang. Jang Aji mah ngan saukur unggut-unggutan. Upami teu aya deui kaperyogian mah abdi bade saengalna laporan ka Kangjeng Prabu Den. Cek Ki Patih amitan. Oh mohon mangga atuh. Tembal Jang Aji kalayan nerengku. Geus kitu mah kebat bae Ki Patih jeung Bah Goncrang ninggalkeun Jang Aji anu malah ngajengjen bari unggut-unggutan. Cag heula nya hei sakitu anu kapihatur. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mang Guru jamit mungkur amit mundur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah mios.